bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli niat abdi salat fardhu zuhri kana fardu zuhur arba'a raka'atin kalawan 4 rakaat mustaqbilal kiblati bari madep ka kiblat adaan dina waktuna lillahi ta'ala karena ngalaksanakeun piwarangan Gusti Allah. Allahu Akbar. Ari Gusti Allah eta anu maha agung. Allahu Akbar. Ari Gusti Allah eta anu maha agung. Kabiron kalawan agung anu saenyana. Walhamdu sareng ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah. Kasiron anu saseueur-seueurna. Wa subhanallahi sareng banget maha suci Allah bukhrotan dina waktu enjing-enjing wa asila jeung pasosonten. Inni sayatosna abdi wajjahtu eta madepkeun abdi wajhiya kana rarai abdi lillazi fataras samawati wal ardo kazat anu parantos ngadamel pirang-pirang langit anu 7 sareng bumi hanifan tur bari loyog kana hate agama Islam musliman tur bari Islam wa ma ana minal musyrikin sareng sanes ari abdi ti golongan jalma musyrik. Inna sholati sayatosna sholat abdi wa nusuki sareng ibadah abdi wa mahyaya sareng hirup abdi wa mamati sareng maut abdi lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam la syarikalahu henteu aya anu ngarejengan ka Gusti Allah wa bizalika umirtu sareng ku itu nauhidkeun sareng ibadah abdi diparentah wa ana minal muslimin sareng ari abdi eta ti golongan jalma Islam.